Gawean teu beak-beak udang sare itu ka sare deui. Mangga dan ngosok para rusing makaningan aya jadi jelema teu boga mah. Pi omongan wae batur. Nganjuk ke ka warung geus eueuh anu mercaya. Aing liwat teh warung tararutup kabeh ngadadak nararutup. Bangga tuh bawa kecap-kecap acan. Kamari ge aing hayang jeung sambal belaan ngadaharan seureum lada. Seureum lada ku aing gayeman we da aing eueuh sambal. Ngarep saya nu ge aing can barangakan jaban si Tatan can dahar. Aing geus capek ngarek dahar, aing teh sok eta we nyigsrikan tihang. Aing disigsrikan, diseupan sugan we tihang ge ngeunah. Aya jantung cau ku aing dibawa. Naon we aing supaya bisa barangakan aing jelema teu boga mah bangga. Salaki pan kalah gering. Penyakit naon mah kamari teh dibawa ka puskesmas teh cenah penyakit ginjal. Asal leumpang teh karasa garunjal-garinjal wae cenah. Aing bingung teh jadi kumaha mah hirup teh lah eueuh kamajuan pisan. Namun kita aing sok hayang we hos we beunghar lah. Ini sok kesel kada kumang ya Allah. Kieu wae aing nagara geus merdeka wae aing teu beunghar-beunghar. Aing mulana mah baheula dikawin ku manehna teh aing melaan teu dipasajeng kolot aing baheula. Pabelaan manehna sugan teh disenangkeun. Kalau balang geus aku tuluy ripuk. Aing modal geus teu bisa nagok aing nangtung we lah pusing. Parusing mah beas tu baroga batur para raden aing mah palahak polohok teu gableg sawah. Lieur lah aing teu ngajablay gitu sugan lah. Teu inget ka dosa mah aing da nongkrong aing diroyek ditu lah. Pusing aing pun kahirupan teh lah. Dan kadang usaha-usaha naon atuh kabeh ge geus loba usaha mah. Batur itu ieu batur mah meunang bati itu bata ieu aing bati naon. Leuheung batur mah teu boga ge aya warisan ti kolot. Sawah sabau ewang, dua bau ewang pan warisan aing mah teu puguh bauna pan. Eueuh bauna aing mah. Meledak we ngali isuk oge. Yah aing goreng sangu eueuh sangu na aing teh bingung lah. Duit teu boga eueuh nu maot di hanana. Mun aing nu maot onang aing bisa dahar. Teu bantu naon we aing. Mun bae aing naranjangan mayit sugan. Kau nu maot nah. Lahanya aing nu maot nya tuh. Ke sore juga tas magrib aya moal nya lah. Aing nanyakeun ka Amil Mil aya nu maot. Teu Mil poe ieu Mil abun eueuh aya nu maot. Sia we atuh Mil maot atuh. Aing pusing teu barangakan lah. Dagang naon ge ararese nama puguh ge batur ge sarua wae keur bararangga. Kumaha atuh aing teh lah. Ngadoa aing kudu nepi ka keken leungeun kieu wae. Anggar we meureunana tah. Udah kumaha meureun kabeh jelema ge aya aturanana hirup geus aya nu ngatur. Da urang kajenteng hayang beunghar oge ari geus turunan baralat mah balangsa geuning hese. Bae kudu muja jugaan. Aing kajeun daek muja ge asal eta we wadana hayam sugan. Daek aing oge lah. Ini para rusing aing lah. Kudu nagih rajol isuk sore nu nagih. Alah. Da aing teh teu uncak anjuk aing moal barang hakan atuh meureun aing paeh aing teu barang hakan mah. Aing nganjuk ka ditu ka dieu geus eueuh nu mere aing teh bingung lah. Da meureunan asal aya ngaliwat ka warung, "Ceu are ka mana?" Aing ngomong are ka Alfa. "Heuh, cenah ocong mah are kontan mantong ka Alfa ari nganjuk ka warung aing." Cenah. Aing teh kadang-kadang sok kumaha tuh da. Bahangga ari geus kieu mah salakipan kalah gering tuh da oge lah. Kembali tuap tiup geus nyahol yang orai kobra ditiup jadi pacok. Goblok eueuh pagaweanna naon pisan ceuk aing mah kos batu liar ka mana we atuh. Kira-kira hese nean pagawean atuh nyapir atuh. Pusing aing mah da. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ginian. Mana sih beliau? Mana? Radio. Buset. Ih, cak mama. Buset. Ayo radio ya. Tong mamantogan atuh aing
liur sasalaman teh. Kalau yang anu nih muter lebatan kolecer. Lah kan ieu tah. Mana? Kan ieu ka sawah, ka sawah. Ai buru. Dia. Oh, Cok. Kuwi aya buset. Ini urang arek gitu nabi mama ieu. Punting, Cok. Aya naon? Burit-burit datang ka imah urang aya naon? Kuwi ngarek pinjam duit. Hah? Arek pinjam duit. Jang naon duit? Jang dahar. Saya ngadaharan duit. Dina abatan rinyuh saya ngadaharan duit. Yang lain lapan orang teh arek dahar teh meureun teu boga beas kudu make duit, Cok. Terus Oh, kudu make duit. saya teu boga beas. Heeh. Emang saya can dahar? Encan. Sabaraha poe? 2 poe. 2 poe. Heeh. Aing tilu. Hah. Ini yang bilaan euceut 3 poe. Aing nungguan nu maot teh dahar. Aing nu maot pan sok aya sangu loba sangu. Busetnya. Kumaha tuh, Cok? Coba teh da aing ribu sakala nginjem. Hanya tugas datang Cok yang penting aing senang. Ya betul make gendut. Lain betul ieu mah. Tarang baga asup. Aing ka luhur goblok. Iya. Aing baru cikia. Saya puji. Salah angkatnya kadon kakak. Tak cara ngapa? Kakak nginjem duit tambah. Tapi sama panlitu. Aing barang akan geus eueuh hakanan Allah di baoge geus beak Itu aing bisa awal gak juput loba. sang aing sapi. Tuh, lu mana? Bukan turunkan kumaha. Begini yang mana enak pasti tuh lagi kemudian dikudu dibawa ke rumah sakit ya mah. Ya aja mau di mah. Oh tutup rumah sakit lagi tutup. Rumah sakit tutup. Ikut gitu tadi linian gitu. Salah ki aing bakal gering. Kunaon sih gering kunaon sih. Ada cek ginjal, jangan cek dokter. Ginjal. Oh, lamun numpang teh karasa. Ginjal, Tadi ginjal. kita kalau per gencet. Gencet tahu, gencet meja. Langkakan. Itu kudu disuntik, cenah oge ka mantri. Ah, cuma ah. Nah itu duit teu boga oh, kejuan naon. Teu meuli beas. Aya kikintir tuh. Kikintir laut kidul. Kurang gadekeun. Baru kikintir laut kidul siapa dicaplok ku di laut kidul sia. Paeh meureun moal ngijem duit amal tulis kuing ka. Heuh aing boro-boro jadi jemkeun ka sia atuh ren ho. Boro-boro jadi Ya tulungan atuh ah. Tulungan atuh boga jeung meuli beas itu kan 200.000 we, Cok. Cuma yang gitu kudu dahar oge eta geus gede. Terus gede kumaha? Sebareuh. Ieu teh busung lapar goblok aing teu barangan-barangan. Barangan wae sekali daharna. Bisa eta sabaskom macam udah gede. Pas memang aing berbola ijo. Atuh Cok tulungan ieu teh. Aku we kudu cari gede ya, cari kieu aku balen yo. Ya eta geulang loba goblok. Yo. Eta geulang loba eta sia. Akeun. Ya mah menang meuli di tukang mah botoran teh 2.500. Sedang beli di tukang agar. Aduan mah bau sok. Tuh. Lah, Nya. bukelek geuningan. Lah ini lah. Gitu mana masih. Oh, tambah agak. Anu, ninjom ka aing geus sarua keur teu barokah duit. Atuh deh. 200.000, Cok. Terus saya di mana boro-boro jang batur aing oge punggul lamun ayam atuh. Ala aing. Cuma ngebohong wae dah. Duit mah mau kongkorong kok bisa di bukan papalan. Di papalang mana? Intinya gigireun panto. Ah, Patok gigireun patok aing ogoh. gedang deh. Aing bukan 200.000 batu aing barang akan aing caprak wae punggul ge. Ulah di lomba ka warung nu mere aing yo. 200.000 we, Cok. Eueuh, lamun ayam atuh aing oge. Aing mah meureunan nyenen dibere naman teh aing ngadon sare dia ngendong balik isuk ah. Salah kisah ka mana emang? Ya aya di imah keur ngagoler wae. Jual, salah kisah. Goler wae mah. Daekeun. Murahkeun 5.000 kitu. 5.000 doang. Ampun. Aya da mau dibere nginjem duit na mah ieu. Tuh, itu baru kan duit aja sarua geus susah sih makanya dia datang hinjau duit. Kira aku eta sisi sawah eta aja tinggal geus panen itu. Sawah saha? Aya eta deket di mah aja mah sawah aja meureun ah. Aing ieu can mayar kan ieu ge aing. Bangga aing oge sarua wae keur hararese. Curi kurang itu. Kirang bara tuh jangan apa mah. Jangan naon aing sarua wae atuh. Jadi setengah motor. Kalau goblok. Ya. Boro-boro jam di setor motor. Bapak aja setel motor kan aing barang akan Liwat. Sabulan sateng. Terus liwat deui we. Kayak deui kitu. Ada lu wanga kaliwat wae. Ya ayeuna mah beri kene mangkat ka dukun. Waduh. Saya meuli menyan. Minta menyan ka dukun. Lamun arek dicopot motor sia.
kadukun. Oo. Kasi mo kamanyan. Kaya sa datang dito kang etarek nyokot, mana kadukun. Kuno kadukun. Oh, kaya di pala manyan doy. Oo. Menang 3 bulan manyan sa sopa. Dijual. Nah, oh. Dijual ko aing benernya. Parusin kita yang lain kali manulungan, ay tulungan atuh. Cuma mau dikorek. Ben korek aja ewe jualin anak hidang. Daster. Daster dijual. Lain itu hordeng goblok waktu beli baju habis itu beli baju. Daster dijual. Ada ciput kita. Hidang siapa? Biar aku aing di taranjangan goblok. Sama hidup teh kos kitu. Ciput payu 10.000. Aing mah. Daster mah 15.000. Terus aing pakai nama kudu pakai spanduk aing ke mana-mana. Itu make tah. Ya tah coba kayak ieu tah. Tah, kayak ieu sih buat tadi dijual. Satu hidup itu Dasar kowe ya ge aya liangan. Ya ge tinggal kitu. Nah, baju ayah liangan, celana ayah liangan, ulian ku mangasupkeun anak goblok. Emang panjang. Dina dibuka ciputna. Pakai ieu sok coba. Lamun ciput aing dibuka jadi sok kabawa goblok. Kayak aing cerian. Tanya gelang tuh Eta men. Salam. Aya naon sih meni rarame kieu? Meni eta. Ate ka sawah. Ini rame. Alhamdulillah. Padenge ka imah ya Allah. Iya. Beren. Batur kur parusin sebagai kalah datang ka dia yang pinjam injem. Pinjam duit. Heeh, cenah. Pinjam duit. Yung payu mah tuh salaki aing jual tukur ngagoler wae. Maru daekeun ah. Salaki ojo mah nyangkeun batu ngaripukeun malah maraban. Payu-payu 3.000 atuh. Aku da urang nginjem lagi 300.000. Naon? Duit. Oh dikirim atuh bisa jual cekerna heula sugan. Mang barang sama murun kebo. Kasih marana. Pinjam duit. Hah, kalar kinjem ka dieu teh. Urang ge sarua rek pinjam. Bisa ka aing DRI, mau jadi goblok kadari jeung duit harari dang. Itu gede kene gelang. Gelang daun ieu mah. Aing mah hadiah Agustusan kamari balap karung. Sugan we mah isi boga da. Emang duit arek eta kongkorongok. Aya tuh 500 perak, gambar monyetnya baheula. Usia fotokopi. Ada loba. Nah, jangan pusing gitu sih. Rere kalau datang ka dieu. Cuma minta karat ke ulin da pinjam we meuli korek. Allah. Aing kudu jual imah goblok. Enggak jual lagi aja di uing ngendong di ditu. Uing panjang teng kamar dia mah digigir. Sisi kanan domba. Siap pindah ke rumah sakit kan itu. Makanya jual, pakai panjang sama bager. Tulungan batur mau ulah kagok. Kamu pulang kamu buat mereka jualan Nya imah goblok dia siapa cuma teh. kasor bager kata tangga. Nya. Oh bener. Mana pinjam sabara cenopi. Gede-gede 2 juta. Yang mana? Aing meniru. Urang yang sepeda listrik. Ya, kayak ayah sepeda di orang, listriknya main tapi ditutup di pihang. Itu anak urang cerik sih. Mending tukerkeun jeung sepeda listrik. Anak maneh kan itu ke toko tukang geus sepeda listrik. Sepeda listrik bawa. Itu mau bikin Ning lalu. Parangusing sarua wae kudu dicaritakeun mau orang oge, geus ngejo-ngejo. Aing cuma meuli koret. Korek naon? Eling atuh urang di tadi aja haus. Yang kan nungguan hujan saya calangan udah diburuan. Saya nginu, pas dina mawas. Ya hayang dulu tuh bogan cai. Ini cai atau barang mah aja orang mah. Tong aneh cai geureum. Hayang sirup ABC nu warna oranye pisan. Bisa ke bulan puasa meureun goblok kayak sirup ABC. Kan, obat tamu. Anak sih anak udah punya. Posisi itu Yo obat tamu. nya. Obat cai ngan minum cenah. Hayang ini. Dengekeun. Urang mah pesena hayang tes make sirup ABC. ABC ya. Yang bawa ka mah. Aduh. Gerak tuh. Mane naon sirup es teh manis. Teh manis, jeruk, ya. kebeli. Beli. Ayo kebeli. Bere keong racun we bisa. Yang racunnya. Pae.
Ulang nyoklat telat tuh, ha? Buena sekali. Oke, ya. Buena biskuit Rama. Ulang nyandang. Orangnya, ya, adik. Mere cokor meja, Tatan. Cokor. Nah, bisa udah itu gimana minum kopi? Kopi apa? Kali ojo salah mau nasi ojo orang mau makan. Ah, caita. Kenapa aing disangka emang aing teh anak munding? Kita belum dilukit. Ayo naon ya emang? Ieu naon emang? Cai. Mah cai eta. Jadi rasa belah dia sapotong rasa teh manis, belah dia saya es jeruk, belah dia rasa ABC. Cuman begini ini kuasa coba. Acan uyuk atuh kita. Nah, cai eta. Saya tuh. Ayo awo gelas-gelas acan. Kira-kira aing mah. Ayo mani geus tara make anduk aya lagi dilap oge. Supaya kanebo aing ka mani. Jadi nanti ada dak sobo. Nah, oke mah. Nah, ini Nggak, eta ge cai sarua wae. Ayo ojo lah diolah sama ayo ada sobrang. Aing geus beak sabak goblok. Bisa sa ojo bro. Ah, eta sa aing. Pantesan betul lah kos kieu. Aing sok toren we toren aing. Naon atuh dah penting mah cai lah. Deui. Kurang. Bakal we kadang kaduarnya. Jeung sanyo dari goler ke dieu sak we. Kol kumpul. Orang isukan meureun mau ceroting. Nah, balik na rek naon tadi ngadun subuhan cai kos kieu banget. Urang kalau saja sudah cuma Subuhan masa marajut sorangan. Gusti boga imah. itu aya nu Bilangan wae ojo. tiheula Soalnya orang mah arek ngomong masukan di beret. Kuat senyeun proposal ka desa nguriling ka lembur taugal kato goblok. Tidang adu datang marajum. Hayang cai subuhan cai ku aing. Cuma ada batu lama gitu anak domba. Kira-kira nih disuguhan anu. Bekon kumaha? Sia. Beda kira-kira aja yang orang game mah. Itu jangan minta cai, mau diberi cai, sia. Orang mah cari cina mah. Make es, itu gak anggap make es. Orang tahu. Harusnya aing ngejoge patul, ngejo aing oge. Coba tahu. Ayah anak bos juga macam. Yo, lagi naon? telepel maaf. Ojo. Urang mau dibere. Oh, wah, sia teh. Aya matuna keur naon? Heeh. Sudah kayak di itu. Awas Anta molong wes bukan ada pun kasur. Lu pun kasur, itu sare make kasur. Nah, mau ojo. Pakai tambang tinggulan tuh juga Tarsan sare oge. Dasar. Iya, maaf. Patut. Hei, Aing bagi jam duit itu dibere. Sama kitu ngijem teu dibere. Oh, gua goblok kudu dibere Koret atuh. ah, takos mah gendut. Sia. Koret. Bae aing korek oge. Di Bagoran mere sugana digalakan masion merenang. Ele merenang. Ngangkat ku aing sia. Ngomong-ngomong doakan ku aing ini teh sia. Tah, uru. Sia kudu bisa sia ngomong. Coba dagangan deh. Kemana sia ini? Balik aing mah. Jor balik sia. Balik aing mah. Korek aing didoakeun sia sia kuru tah. Balik aing mah, balik aing mah. Mau bagus tadi dibere nginjom. Si gua cek sia aing oge sarwae. Koret. Cek koret Koret di Bang Mere nginjom 200.000 ge liwat tadi pegat sia. Kieu tak ku aing sia. Wah kan digali ku aing sia jalan. Gua belum bisa hidup kitu. Nah, saya balik deui. Aing poho jalan. Ini sepo jalan. Ya tuh dah udah pinjam duit. Tadi nama kasih dibere ya 200.000 jeung beli beas. 500 jeung setor motor. Tadi dibere nya bisa balik poho yang diantar balik. Jor we, hayang aing nganter oge. Eta anak saha goreng. Anak aing goreng-goreng ge butut goblok. Diantar kecil. Sugan aya diantar aku budak goreng masih di jalan mana nu megat.
Tuan mas urang loba itu. Pak, mas ngomong di tukang agar aja jauh. Mana yang ada Kayak isya. ngarang kok padahal mah mas-masan. Bu atur gane kan itu. Atur kan. Anak yo, anak yo. Mana jalan Allah. Anak no. Itu masak mah. Anak mah. Nah, ya nek kak mana sih yang diantarkan anak yuk? Mama, kenyahu ngantarkan aing. Wah, dasar kuces. Kenyahu, dokter dikuces, aing harus balik kan di dalam tawa. Lah, dikuces. Sah.